nu ilang tanpa karana. Carpon Ki Umbara. Budal salat Isya berjamaah, breg hujan mending ngagebret. Di masjid kan tinggal Mang Merbot kapegung teu bisa balik. Manehna sila tutug mepoek handapeun bedug bari udud. Nungguan raat hujan. Damar ajug di tengah masjid hurungna kakelicesan. Bari ngararasakeun nikmatna bako tampang pangirim alona ti Jakarta. Pikiranana kumalayang ke alam katukang. Mang Merbot ngarangkepna kabi Merbot teh geus aya 30 tauna. Tapi teu diparengkeun boga anak. Kungsi eta oge ari burung mah bi Merbot teh sakali, lain kaluron, tapi leungit teu puguh-puguh. Hari tabi Merbot teh ngandungna geus 8 bulan ngalaka 10, geus waktuna ngalahirkeun. Malah cenah kalan-kalan geus karasa saselengitan. Waktu hiji peuting kapulesan manehna ngimpi ngalahirkeun. Ari di parajianana teh cenah lain ku indung beurang nu aya di lemurna, tapi teuing ku saha da teu wawuh. Malah make diinuman pahinum sagala rupa. Barang lilir pohara kageteunana, lantaran beuteungna anu mendayang teh bet kempleng. Turug-turug orokna oge teu aya, jeung teu aya tanda-tanda tas ngalahirkeun. Allahu Akbar. Ceuk Mang Merbot bari peureum. Kacipta ku manehna mun anakna aya mah meureun geus boga incu. Mangkaning ceuk bi Merbot mah dina impian teh orokna walan awewe aya bahan pigeuliseun. Diitung-itung ku manehna pi umureun anakna teh kana 17 tahun leuwih. Lila Mang Merbot peureumna. Gebeg nyah beunta. Reup deui peureum teu kuat ku nyebrotna angin. Hujan mah geus raat, ku manehna karasa awakna aya nu nangkep jeung melesat ka luhur. Ngimpi kitu aing teh. Pokna ngomong sorangan, tetep ari peureum mah. Sanes ngimpi. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. La ilaha illallah. Geuning andi ka harimu Hatib. Inggih guru. Rek dibawa ka mana Mang teh Hatib? Ka Warudoyong guru. Aya kararepet? Yaktos guru. Malah kaulah sorangan. Baru kararepet naon Hatib? Kauningaan guru. Pun biang udur ripuh. Kutan naon kasakitna? Udur sepuh bae guru. Upami telepat yuswana teh parantos 70-an langkung. Hawatos guru. Meh tos sataun payahna teh. Salirana mung kantun kulit sareng tulang. Emutanana parantos teu kantenan. Kasasaha parantos teu wawuh. Malah ka kaula oge, ka anakna sakapeung wawuheun, sakapeung henteu. Watir. Ayeuna pangkaula ngalah sampean. Taya sanes hoyong dipanglongokeun. Atuh upami bade menyat deui sing engal-engal. Sabangsulna upami parantos dugi kana pastina mugi ulah diganggayong cara ayeuna. Geus diubaran ka mana wae Hatib? Parantos ka mamana guru. Mung da teu aya nu mempan. Sarangna deui saur nu teu dambangna oge da teu aya nu karaos, mung teu aya tanaga bae. Anehna guru. Najan kasasaha geus teu wabuh oge ari ngobrol mah capetang pisan. Ari nu diobrolkeunana kabeh oge hal-hal anu tos kaalaman ku anjeunna, sarta sakur anu jadi jaheut kana manahna bae. Ari kitu mah hal-hal anu biasa. Malah anu ngagumbirakeun oge. Rupina teh lap bae hilap teu aya nu emut pisan. Sareng anu tadina teu kena dikir teh ayeuna mah henteu deui. Kumaha barang daharna? Anu mawi. Parantos teu lebetna naon? Mung ukur citajen. Kumaha kahampangan jeung kabeuratannana Harib? Tos lami teu kabeuratan. Rupina kumargi kosong teh ya. Mung ngari kahampanganana mah biasa, malah sering. Tampolana mah parantos tara karaoseun deui. Aduh. Ulah tarik teuing hiber teh Hatib. Aduh. Tiris Mang mah. Sae, urang launan guru. Hatib, nun.
Mun indung Hatib dipunut kuno kawasa, ridho pisan guru. Asal kenging tempat anu utami caket Allah subhanahu wa ta'ala. Eta mah gumantung kena amal perbuatanana Hatib. Leres guru. Pun biang istri berbudi, soleh, kanal iman, taat kana parentahna. Sae ka tatangga, sae ka kadang warga, bakti ka salaki ka janatna pun bapa. Nyaah ka anak ku ngatik sareng ngajurung ngaji, ngajurung sakola. Kanggo anjeunna mah taya banda kinasihan, asal putra-putrana palintar yang balener. Hatib, Allah sifat Rahman jeung Rohim, Maha Uning gak Maha Adil. Teusak deui guru, eta geus jadi keyakinan kaula. Syukur Hatib. Kumaha bejana ari nyimas demang damar caang Hatib? Pageus teu guru. Dipi wedi dipi asih ku sakumna rahayat. Atuh demang-demang sasamana ka anjeunna mah pada ngajenan. Syukur. Guru, aya naon Hatib? Warudoyong tos kaungkulan. Tas ngomong kitu, Ki Harimu Hatib nyiot monteng, nyirorot cepet kahanap, geduk jeleg ninjak lemah Warudoyong. Bihareupeun imahna pisan. Sajongjongan Mang Merebot teu bisa amekan, angeunna katekan nyedek ka luhur, geus lila kakara ngucap alhamdulillah. Di imah Ki Muhatib nyampak reaan. Awewe lalaki kolot budak nu keur ngalalongok indungna. Mang Merebot ku Ki Muhatib dituyun dibawa ka jero ka kobong nu gering. Salah saurang awewe nu tunggu ngenalkeun Ki Muhatib ka nu gering. Teh, saha ieu? Omongna. Teuing atuh, teu wawuh. Tembal nu gering bari mencrong ka Ki Muhatib, anakna pituin. Kapan Ki Harib ieu teh? Ceuk awewe teh ya, bibina Ki Muhatib. Heueuh deui. Da eta langka ka dieu. Geus boga rubiah hidup teh. Parantos. Walon Ki Muhatib dareuda. Barinya kelandam paleungeun indungna. Geus sababaraha puluh kali boa nanya kituna teh, unggal papanggih. Ayeuna nanya ngeundak sajam geus nanya deui kitu. Padahal geus terangeun yen Ki Muhatib geus boga anak sagenep-genep oge. Mbu, ieu guru kenging ngalat di tebihna, bade ngalongok. Ceuk Ki Muhatib ngenalkeun Mang Merebot. Nah, atuh obatnya sahakeun. Tembal nu gering bari muralang ka Mang Merebot. Ku Mang Merebot dicekel leungeunna palebah pigeulangna. Teu aya nu karaos mah, ngan teu aya tanaga. Ceuk nu gering bari teu kendat neuteub beungeut Mang Merebot. Wayah Nabi sing sabar, sing tawakal ka Allah. Ceuk Mang Merebot ditompokeun kana beungeutna. Ulah kenat dikir, dina hate bae teu kudu bedas-bedas. Ilallah. Inggih. Ceuk nu gering, tuluy bibirna mut-mutan nurutan dikir. Mang Merebot tuluy menta cai atah dina gelas, geus disodoran tuluy ditumbalan. Leueutkeun saeutik-saeutik jeung ceuceuhkeun kana sirahna. Panonna keceran saeutik. Ceuk Mang Merebot ka awewe bibina Ki Muhatib teh. Ku awewe teh ditampanan tuluy manehna ngarongkong senok. Nu gering teh tuluy dileueutan sababaraha kecelak, diceuceuhan jeung dikeceran. Geus kitu nu gering teh menta dihudangkeun, candukul. Solongkrong leungeunna nu kari sagede elekan ngajak sasalaman ka Mang Merebot. Tuluy mapai ka sakur nu aya di dinya, menta dihampura sarta kabeh disebutan ngaranna. Saurang oge teu aya nu salah. Ka dieu Harib sing deukeut diukna. Embu rek nyarita mumpung aya guru imong. Ceuk nu gering ka Ki Harib Muhatib. Sararea pada heran, bet geuning ayeuna mah jadi wawuh ka sasaha oge. Mang Merebot oge pohara heraneunana. Eta make ingeteun kana ngaran manehna sagala. Teh, ieu saha? Ceuk bibina Ki Muhatib ngenalkeun nu karek asup ka kobong. Bangun anu hayang mariksa ingetan nu gering, nah nya geus cejeg pisan ingetanana. Baheuk Mang Dingkul. Ceuk nu gering teu salah nyebut.
Bari ngasongkeun leungeunna menta dihampura. Sararea pada heran, da geus aya tauna atuh teu wawuh ka sasaha teh, malah cenah ka anak-anakna oge. Sararea pada bunga, meureun rek menyat waluya deui ku berkahna tumal Mang Merbot. Sanggeus Harib Muhatib diukna pindah ngadeuketan, pok indungna nyarita. Urang teh Hatib, lain pituin urang Warudoyong. Tapi asal ti nagara Puter Giling, ti nagara anu pangeusina teu boga Allah. Malah kapan pangeussi Warudoyong ge asana mah sarua teu palercaya ka Allah. Ari Lamso teh sanggeus guru imong sumping ka dieu bareto. Basa anjeunna diwadalkeun ku babah lintuh teh. Inggih. Temal Ki Muhatib nu saregep ngabandungan caritaan inungna. Bagja urang sararea ayeuna geus ngaragam agama Islam. Agama Allah nu sampurna. Ceuk nu gering nuluykeun caritaanana. Geus karasa kumbu baheula keur waktu tacan boga cecekelan hirup. Dina seusehanana teh teu bina jeung nu palid ka bawaca. Leungeun roroe saneangan pamuntangan. Suku kakalayaban neangan tincakeun. Hate teu daekeun tentrem, hirup teu sugema bae, asa diudag-udag sandang endang. Ongkoh lumpat tapi teu puguh tujuan, teu puguh nu diteangan, tungtungna sok hayang pae. Nu nyarita eureun heula. Jempling sajongjongan teu aya nu nyoara. Alhamdulillah, Ceuk nu gering deui. Allah Maha Kawasa. Sareatna malantaran guru imong pangna embu jadi iman teh. Ayeuna embu terang, ka mana baris mulang teh. Harib, ayeuna embu geus nandangan cocoba. Keur dicoba kasabaran ku Allah Subhanahu wa taala. Rumah sambu teh gede dosa ka manusia. Nu nuduhkeun kana jalan anu bener. Sifatna ka guru imong. Segeruk nu gering teh ceurik. Bangun anu nyeri pisan. Bari pok deui meta dihampura ka Mang Merbot. Andika teu boga dosa ka kaula bi, teu boga dosa. Ceuk Mang Merbot sababaraha kali. Harib, Bapak hidap Ki Muhatib baheula jenang patih di nagara Puter Giling na teh. Demi anu jenang rajana tumenggung bitung wulung teu kagungan putra. Prameswari nu dua teh teu barurung burung acan. Ari kagungan putra, raja teh pohar apaleyeunana. Nyamrih pati ka Bapak hidap, sangkan Bapak hidap maling putra raja manusa. Bapak hidap minang saraya deui ka embu, majar teh cenah baris leuwih lungsur langsar ku awewe mah. Embu teh teu bisa majar kumaha. Biur wae mangkat ka alam kamanusan. Neangan putra raja iwateun. Tapi suwe hati geus bulan-bulan can hasil bae. Tibatan mulang lengoh ingetan teh, rek maling anak manusia biasa we, cekeng da moal ka ciri ieu. Nyamanggi embu teh awewe nu keur ngandung geus bulana. Malah harita teh geus mangsana rek ngalahirkeun. Kumbu disirep, rep bae boh nu rek ngalahirkeunana, boh salakina sarare manita libra. Nu ngalahirkeunana kumbu teh di parajian. Sanggeus orok jeung nu pandeurina kalaluar kalawan salamet gancang kumbu teh diberesihan. Nepi kata aya urut-urutna anu ngalahirkeun. Nu tas ngajuru kumbu teh di inuman pahinum. Menang embu ngadadak nyieun. Sanggeus sagala beres biur embu teh ninggalkeun eta imah bari ngais orok. Hibar mulang deui ka nagara Puter Giling. Raja bitung wulung jeung prameswarina pohara aratuheunana. Minangka pamulang tarimana, raja marentah ka kapala gulang-gulang. Sangkan Bapak hidap sakula warga diusir ti nagara Puter Giling. Majar teh cenah bisi orok pagagedeanana terangeun yang lain anak raja pituin. Harita hidap oge kakara umur 5 tahun. Nya dibuang ka dieu ka Warudoyong. Sarua syukurna bae ambu mah. Balik kanan mun tetep di Puter Giling. Meureun kula warga urang teh
moal ngaragam agama Islam. Nu nyarita eureun heula di selang ambekan panjang. Renghap bangun anu capek pisan. Tuluy neuteup kana beungeut Mang Merbot mane antep pisan. Mang Merbot jeung Ki Muhatib geus arenga brek nyararita, tapi nu gering geus pok deui manten. Orokna teh awewe Hatib. Demi nu ngalahirkeunana lain nu sejen. Bi imong. Lengerek nu gering teh ngalengerek. Leungeunna ngarawe leungeun Mang Merbot. Nyah beuntak murelang ka Mang Merbot. Bibirna ngeleper siga nu menta dihampura. Dihampura ku kaula, dihampura. Cek Mang Merbot, tuluy marengan nu gering dikir. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah, illallah, illallah. Ilallah. Sorana geus laun pisan. Tuluy panonna mulan, renghap. Ceklek, les. Mulang bari imut. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Cek sararea meh bareng. Hatib, nun guru. Emang hayang manggihan si Nyai. Sae guru. Nya kumaha akalna. Urang ka nagara puter giling guru. Andika terang Hatib. Urang naroskeun. Kasaha. Urang gaduh nabi. Iraha urang indit. Kumaha kersa. Kumaha mun ayeuna. Seak teh aya nu melesat bari ngoceak. Tina handeupeun korsi ka awang-awang. Kolepat. Harib Muhatib nyusul nu rek kabur. Mang Merbot colohok panonna mencorong ka langit. Eureun Bangkawara. Mun henteu ulah sambat kaniaya. Ceuk Harib Muhatib teu eureun gegeroan. Tapi nu diudag batan eureun kalah ka beki tarik jeung meus-meus ngalieu ka tukang. Harib Muhatib beki deukeut. Buuk nu reriaban hareupeunana ku Harib Muhatib dijamak, tuluy diulang, kebut dibantingkeun ka lemah. Namru teu usik-usik. Kurang ajar. Ceuk Harib Muhatib bari nyeot turun nyampeurkeun. Nu Namru gurudug digusur, dibawa ke hareupeun Mang Merbot. Ku Mang Merbot ditawa, kulisik nyah beunta. Kondeal hudang gabrug ngarawusu ku Mang Merbot ampun-ampunan. Gampang minta ampun mah. Tapi naon perluna sia intip-intipan, ha? Cek Harib Muhatib jekuk kana sirahna munggah ngabangkieung. Sabar Hatib, sabar. Urang tanya kalawan sare. Cek Mang Merbot. Da inggih. Omongna bari diuk. Panonna muncerang bangun nu rek ngalegleg. Nu dipuncerengan mani kokompodan bari teu lesot nyekelan suku Mang Merbot. Saha Andika teh? Jeung naon perluna intip-intipan? Cek Mang Merbot leuleuy jeung anca. Ampun manusia. Guru kitu. Cek Ki Hatib merongos. Da lain murid emang Hatib. Cicing heula cicing. Cicing. Sok diuk ulah diuk. Ampun guru, kaula ti nagara puter giling. Ngaran manalah Siriab-riab. Kula diutus ku raja neangan katerangan. Ti mana Pati Muhatib baheula maling orokna. Jeung anak saha-sahana. Naon perluna cenah? Guru, kulantaran di putri kekeh teu percayaeun yen anjeunna putra raja. Da cenah teu bisa jadi anak jin mangrupa manusia. Ayeuna damalna beurang peutingan musing ka raja meta dituduhkeun saha ibu ramana anu sanyana. Malah mun teu terus-terusan dijaga mah tangtu geus kabur ngilari sorangan ka duja kamanusan. Ayeuna teu sak deui yen putri teh putra sampean, guru. Nah, atuh Andika mah kere kabur tadi. Ki Muhatib milu nyarita. Kula reuas lantaran tadi ngadenge yen guru jeung sampean ayeuna rek puter giling. Mangkaning raja mah tetep percaya yen putri teh putra raja manusia. Sakumaha cek Pati Muhatib baheula. Kaulah hayang gancak lelaunan atuh nyaritana. Aduh, kebiasaan ya. Kaulah hayang gancang ngabejaan. Samemeh guru jeung sampean daratang ka ditu supaya ulah kageteun teuing. Nah guru kami dianggap ku Andika leuwih handap darajatna batan raja jin kafir. Sanes kitu. Aduh, sanes kitu.
Tapi geus jadi palaturan di negara puter giling. Anu jari raja teh kudu turunan raja deui, kajen raja mana bae oge. Upami teh kitu atuh negara bari seruntag. Mangkana Nyi Putri teh geus diisrenan jeneng Raja Anom. Saha jenenganana Nyi Putri teh? Cek Harib Muhatib. Nyi Putri Linggaksari nun. Geus boga salaki? Mang Merebot nanya. Sorana ngandung kamelang. Acan guru. Kasasaha teh mugen. Alhamdulillah. Cek Mang Merebot. Kumaha ieu pakarapan Andika? Cek Harib Muhatib. Kaula moal ngalalangkungan Andika jeung guru. Mang Merebot jeung Harib Muhatib silih pelong. Kumaha pamanggih Andika Harib? Kumaha sampean guru? Mungkula perlu miangka ditu. Bade mang malaskeun ka nyeri kolot kaula. Kumaha mun urang bareng bae Harib? Langkung sae guru. Hayu atuh. Teu lila geus ting pelesat ka langit. Mang Merebot diakod ku Harib Muhatib. Kisilah, ari kapala gulang-gulang nungusir kolot kaula baheula, aya keneh. Cek Harib Muhatib. Kantenan, Tembal si Riab-riab. mung geus kolot pisan. Saha aya ka kantongna puter giling teh? Nyi Putri Linggaksari gagah sakti pilih tanding. Baru kumaha saktina teh? Laut ditepak saat, gunung didupak urug. Harib Muhatib gogodeg. Mang Merebot imut. Kusaha cenah kasieuna? Cek Mang Merebot. Teu aya nu dipikasieun. Teu aya nu dipikasieun. Ku raja oge henteu. Manusa moal eleh ku jin. Cek Mang Merebot tekedal. Lawang saketeng puter giling geus katinggal. Cek si Riab-riab. Syukur. Cek Harib Muhatib. Kaula geus teu sabar. Teu lila geus blas-blus arasup ka lawang saketeng. Dipapag ku congo tumbak gulang-gulang nu ngajaga. Horda. Geuning Andika Riab-riab. Jeung saha eta? Cek gulang-gulang kapala jaga. Bari melong ka Mang Merebot jeung ka Harib Muhatib. Torea omong. Anggur gancang bejakeun ka raja. Kaula jeung tamu rek ngadeheus kitu. Cek si Riab-riab nyentak bari muncareng. Gulang-gulang tuluy lumpat asup ka karaton rek bebeja. Teu lila geus jol deui pokna ka si Riab-riab. Raja tos lami ngantosan Andika. Mangga, omong si Riab-riab ka Mang Merebot jeung ka Harib Muhatib. Teu lila maranehna geus aya hareupeun Raja Bitung Wulung jeung Nyi Putri Linggaksari. Hate Mang Merebot geus merod bae, hayang gabrug ngarontok anakna. Hatena geus yakin yen Nyi Putri Linggaksari teh memang nya anakna. Da cenah asa ningali Bi Merebot keur parawan bareto teu dipikeun sasieur. Ari Raja Bitung Wulung mureleng bae ka Harib Muhatib. Bangun anu nalak-nalak dipapai tina embun-embunanana nepi kana dampalna siga nu asa-asa. Nyi Putri meus-meus ret kana awakna, ret ka Mang Merebot siga nu keur ngakurkeun warugana. Si Riab-riab brek deku cong nyembah. Mang Merebot jeung Harib Muhatib mah narangtung we. Bagea Riab. Kumaha bejana jeung saha eta? Cek raja bari ngareret kanu duaan. Panon para gulang-gulang anu rajeg tukangan raja ting burileng. Gageden-gageden nu hempak hareupeun raja. Tinggal liler silih toel jeung baturna. Nun raja. Cek si Riab-riab bari nyembah. Ieu tamu mawa beja anu matak matak gumbira. Baru cek raja bari mere isyarat. Sangkan Mang Merebot jeung Harib Muhatib dariuk. Brek Harib Muhatib diuk. Mang Merebot mah nangtung bae. Diuk. Cek kapala gulang-gulang nunjuk ku gobangna. Kaula manusia. Sarua jeung Nyi Putri. Tembal Mang Merebot bari ngareret ku juru panona ka Nyi Putri Linggaksari. Gajleng kapala gulang-gulang ka hareupeun Mang Merebot. Munur. Cek Nyi Putri. Sorakna komaraan. Bari nangtung tina korsina.
Kapala gulang-gulang ngarengkog tuluy mundur kana urutna, panonna buberi lengan kene. Mang Marbot imut, Harib Muhatib tungkul. Calik sampean manusia di dieu dina kursi. Cek Nyi Putri bari nunjuk kana kursi kosong gigireunana. Mang Marbot maju, ceg kana kursi panuduhan Nyi Putri, ditarik saeutik ka tukang, brek diuk dangah. Jempling sajongcongan. Priab, pok caritakeun gawe Andika, cek raja. Si Riab-riab cong nyembah pok carita tatag. Nun raja, pancen kula dalem parantos dijalankeun. Barabat manehna nyaritakeun sakumaha nu didadarkeun ku indungna Ki Harib Muhatib. Sakecap ge taya nu kaliwat. Boh raja, boh nu sejen. Saregep ngabandungan komo Nyi Putri mah. Dupi ramakna Nyi Putri teh ieu Guru Imong. Omongna deui bari nunjuk ka Mang Marbot. Nyi Putri neuteup ka Mang Marbot mani antep pisan. Mang Marbot dipapereket nahan perasaanana. Lamun nya ieu rama kami, kudu leuwih ti kami. Cek Nyi Putri. Mang Marbot neuteup Nyi Putri bari imut. Sarentang Nyi Putri ngabardam paleungeuna, rek nanganan Mang Marbot. Per leungeuna ngeleper, kulapes leuleus. Gabrug Nyi Putri nyuuh kana lahunan Mang Marbot. Sesegruk ceurik. Bapak, teuing si. Ulah nyalahkeun sasaha geulis. Ulah nyalahkeun sasaha. Ieu mah kersana pangeran. Cek Mang Marbot bari ngusapan sirahna. Naon pangeran teh Bapak? Gusti Allah. Gusti Allah. Nu ngadamel bumi langit sapangeusina. Nu ngatur nasib urang sararea. Pangeran teh Gusti Allah. Nu ngadamel bumi langit sapangeusina. Jeung nu ngatur nasib urang sararea. Cek Nyi Putri malikan omongan bapana. Kelebug angin ngarudud, ngaguruh mata keung, dituturkeun ku paralakna hujan, beuki lila beuki gede. Reup poek sakuriling bungking, nu araya ting koceak ting jererit, hateup karaton runtuh ngarempayak ninggang nindihan sakurnu aya. Bumi gonjang-ganjing, ibur dunya kajinan rek kiamat. Goak Harib Muhatib adan satakar sora. Ngalang laung ngaluhuran guludug tunggal. Rep angin ririh. Rat hujan raat. Brai nu poek caang deui. Karaton angger saasalna. Teruntuh tengah rempayak. Nu araya tetap dina tempatna masing-masing. Nu diuk tetap diuk. Nu nangtung angger nangtung. Tapi hatena kawas ngarariuk. Awakna laleuleus. Taya tangan pangawasa. Jung Mang Marbot nangtung, nyarita bedas. Turutan ku sararea. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kawas nu digerakkeun ku mesin, sararea rampak nurutan. Brek Mang Marbot diuk deui. Alhamdulillah. Pok nameh teka denge. Anjeun sararea ayeuna geus ngaragem agama Islam. Cek Mang Marbot sorana ngandung komara. Agama Allah anu sampurna. Aranjeun asalna ti Allah, maraot oge kudu baralik deui ka Allah. Geus kitu barabat Mang Marbot medar pokok-pokok parentah jeung larangan Allah nu wajib diamalkeun ku sakur nu ngaragem agama Islam. Sararea ngaragepkeun bangun kata rajeun naker, sarta jarangji rek ngalakonan sakur nu dicaritakeun ku Mang Marbot. Allah Maha Kawasa geus kersa maparin hidayah ka urang kajinan puter giling. Hate-hatena pada terbuka pikeun ariman ka mantenna. Allahu Akbar. Ari ieu saha? Cek raja ka Harib Muhatib. Ngaran kaula Harib bin Muhatib. Harib putra Patih Muhatib nu diteng-teinganan ku Andika. Nu asih dipulang sengit, dibuang lantaran gede jasana. Ayeuna kaula datang rek mamaleskeun ka nyerina. Cek Harib Muhatib bari dangah. Sorana ngoncrang taya ka keung. Sararea pada olohok. Raja Bitung Wulung reup geuneuk rai pias.
Teuing ambek teuing era, dumeh diesek-esekeun, balem teu bisa lemek. Gulang-gulang anu rajeg tukangan raja, oyag, ngangkat tumbak babarengan, rek rampak maju ngaraponan Harib Muhatib. Jung mang merebot nangtung, gorowok nyarita cowong. Hei urang puter giling, nu karek pisan ngucapkeun sahadat, muga tarerang. Yen Ki Harib bin Muhatib teh murid kakasih kaula. Mun aya nu wani antel kana badana, eta sarua jeung ngahina kaula. Leuwih hade urang dagoan, kumaha caritaan raja. Jung raja nangtung ngomong. Kaula ngucap syukur ka Allah. Reh ayeuna diparengkeun panggih jeung jajaka anu teuneng sarta ludeung. Enggondi ngabela bebeneran. Nya. Kaula geus tarima salah. Geus neung teuinganan Patih Muhatib baheula. Mun baheula kaula geus ngagem agama Islam mah, moal ieu aya kajadian model kitu eta teh. Ayeuna kaula hayang ngadenge pamanggih Raja Anom, Putri Linggeksari. Sawadina kaula ikhlas mun Ki Harib bin Muhatib keukeuh mikarep nyawa kaula. Rek bulang rek peuting kaula moal baha. Kaula rek nebus dosa kaula. Muga-muga Allah ngahampura ka kaula. Brak deui diuk. Jempling teu aya nu wani nyarita. Ngan kadenge di ditu di dieu nu ting aling sreuk. Ngahlas tangtuna oge ngareungeun keikhlasan hate nu jadi rajana. Jung Nyi Putri Linggeksari nangtung tina korsina brak deku cong nyembah. Tuluy nyarita. Nun ama, nun bapa, putra dalem nadawi dinyarios. Gelis. Bari diusap buukna ku raja. Jung deui Nyi Putri nangtung bari tuluy madap kanu haladir, pok nyarita tatag. Rengeukeun ku para gegeden, ku para gulang-gulang jeung ku sakumna rahayat nagara puter giling. Kaula Raja Anom di nagara rek nyarita. Nurutkeun palaturan di nagara, caritaan Raja Anom sarua jeung kasawuran raja sepuh, mangrupa undang-undang nu teu bisa dibantah. Jempling sakedeung, pokna deui. Nurutkeun palaturan sejena, anu jadi raja di nagara teh kudu turunan raja. Nya kitu deui nu jadi Raja Anom da pikadangeun gaganti raja sepuh. Ayeuna geus nyata kaula lain putra raja. Ku kituna kaula teu aya hak jadi Raja Anom, eta kahiji. Kaduana geus nyata deui kaula teu sabangsa jeung Arandika. Kaula bangsa manusia. Manusia mah kudu jeung manusia deui kumbuhna. Kaula rek milu mulang jeung bapa kaula ka alam kamanusaan. Katilu, itung-itung nebus dosa raja sepuh ka Patih Muhatib. Kaula menta ka raja sepuh jeung ka Arandika supaya nyaraksian. Yen Ki Harib bin Muhatib ti mimiti poe ieu diangkat jadi Raja Anom ngaganti kaula. Nya. Ki Harib lain anak raja, tapi sararea pada nyaho. Yen Patih Muhatib jenatna masih saeyang jeung raja sepuh. Kaula janji ka Arandika, lamun aya nu wani nguhak camplaka Ki Harib Muhatib, kaula tandinganana. Jarangkang, gabrug Raja Pitunggulung ngarangkul Nyi Putri bari kumapang. Aduh gelis. Di kantun mah ama moal kuat lila-lila ku malendang. Nyi Putri sesegruk dina rangkulan raja, nu haladir rame mari dangdam. Isukna isuk-isuk bari siduru di hawu, pok mang merebot nyarita kabi merebot. Kapangih budak teh manehna? Budak saha? Cek bi merebot bangun heraneun. Budak urang nu leungit teh. Budak urang nu leungit? Na iraha urang boga budak? Ari taeun teh. Piraku poho.
Kapan baheula manehna kungsi ngandung, Lin? Teu ngarti alang ujurna kami mah. Ngimpi maneh teh. Lain ngimpi, nyaan. Aya di negara jin puter giling. Barabat Mang Merebot nyaritakeun lalampahanana tadi peuting. Imet gemet teu aya nu kaliwat. Ari tamat ari baraka takbir Merebot seuri ciramai-ciramai. Tuluy ngomong bari nyusutan cipanona ku tungtung kabaya. Hei deh. Baku manehna mah ari geus nyaritakeun ngalalakon ka nagara jin teh. Nu matak ieu, nu matak anu mawi. Ari nunutan teh ulah sok handapkeun bedug. Bari ngasurkeun tihul Mang Merebot ngomong sorangan. Di bawah nyarita sebenar-benar kalah kanjeng serikeun. Kami mah percaya teh angin ka Allah. Teu sudi nyigrik teuing barina oge boga anak kasaran ka nagara jin kafir. Nah marukan kami terpercaya gitu ka Allah. Kapan jin oge dada melanana? Ngucap syukur anggur si. Reh anjeunna geus ngarsakeun kami papanggih jeung si Nyai. Namun si Nyai teu papanggih jeung kami mah palang siang moal asup Islam. Pangharapan kami mah muga-muga si Inji jadi panjabat urang di akhirat jaga. Cek Bi Merebot. Nya gitu kami oge.